Assalamualaikum baraya tayabi aya di Gunung Batu nu pemandangan anu indah asik pokokna mah jalur Tasikmalaya ya teh Tasik tuh pemandangan ya jalan Urama belokan aja manikot indah pokokna mah wilujeng sumping pokok namanya aya di Tasik ya teh Cipatujah di Gunung Batu barayanya. Pokoknya tuh belokan aja manikot. Belokan ayo manikot sae tuh. Wih. Apa namanya? Tinggal ya astagfirullah. Sakitunya barangnya. Video mang sedang halus ya. Hujan baraya hujan tapi dah indah tuh jalan-jalan aja saya tuh jalan Tasik ya teh Gunung Batu tuh di sampingnya kebon jati baraya tuh pokoknya mah indah bisa tuh belokan aja ya maya dua anak pokoknya maya tuh warung-warung di pinggir jalan teman ikut saya Jatina di indah. Pokoknya mah keindahan hakiki dah. Ya. Ya, tadi dia nu indah mamang. Ternyata dia bilang igina. Dia nu indah mah kayaknya. Pas nu lebaknya. Ya. Pas nu lebak nu indah mah kayaknya. Halo baraya sadayana tah ieu teh aya di Jalan Citoe ieu teh anu katakan tanjakanna mah mudun pisan tanjakanna mah nikot saya pisan estetiknya nya aduh masyaallah matah mun ka dieu kudu hati-hati barayanya komo jalan licin kieu mah nikmati we alamna pemandangan anu sae tuh tingali hati-hati kade para pengemudi R2 R4. Assalamualaikum.